Nyata geningan supatati ilung maung teh ayeuna jadi kanyataan. Sabab jelas kabandungan ku diri aing anu jadi anak anu kakargalihirkeun teh bet kieu kaayaan anak geningan. Nyaan aing dorakati anak maung meureunan. Diri aing bener-bener benangku eta supata. RMG Radio Network gawe bareng jeung DSK 103,2 FM, DSP 1188 AM Stereo, DSS 106,8 FM, Gita 85,8 FM, midangkeun serial dongeng Sunda Si Belang. Anak king jimat awakin nu jadi tilam ka eling Bapa henteu boleh ngapi ngajarin barang jeung peuting Si Belang. Naskah hiasana Yat R. Garapan Mang Inoy. Teknik jeung montase Laga Jaya. Hiasan musik jeung tata sora Rendika MG. Produser Dewi Miranti. Produksi RMG Record. wayahna hidup sing sabar tumarima kana kadar takdir teu beunang dipungkir kadar teu beunang disinglah. Para kanca sadaya nyanggakeun Si Belang. Bu harita pikeun anu asup ngambah ka jero pileuweungan mah memang teu pati karasa. Rajegna tatangkalan anu galede malah aya tangkal anu geus jaranggotan sarta tatangkalan anu lebeut daunna ngajadikeun kaayaan ieuh teu pati panas katembus ku sinar sang surya. Di antara rajegna tatangkalan anu aya di daerah pileuweungan katingali aya 2 jalma anu keur lumampah. Nusa urang mangrupa lalaki anu masih keneh ngora tur pangawakan ngeusi sembada dina leungeun katuhuna nyekelan bedil. Sedengkeun anu saurang deui mah lalaki anu geus aya umuran. Jelas saluhureun lalaki anu mawa bedil teh. Nilik dina rigig jeung lengkah nama jelas rek moro kaleuweung eta 2 lalaki teh. Sajeroning leumpang ngaksuruk ka jero leuweung eta 2 jalma teh ngarobrol. Kade yang bardan ulah nepikeun ka salah sasaran. Kau mau nepikeun ka salah tembak mah. Nu penting emang mah asal kabagian dagingna be. Bener teu yang bardan? Cek lalaki nu aya umuran bari ngareret ka lalaki ngora anu ngajingjing bedil teh anu tetela. Ngaranna teh Bardan geningan. Bardan ngareret ka baturna bari terus ngawalon. Moal atuh Mang Obel. Kuring jadi panigaran teh geus lila. Malah kawilang geus asak dina pangalaman. Jadi teu kudu salah tembak Mang. Sakali ngebekaskeun bedil mangka korban kudu beunang. Nu penting mah urang bakal meunang mencek Mang. Mang Obel seuri bari ngarandeg lengkahna terus nyusutan kesang anu masihan tarangna. Aduh, capek yeuh. Capek oge jang bardan yeuh. Leureuk heula tadi lebah dinya jang. Ngarah ulah capek teuing we. Mang Obel ngajakan leureuk heula ka Bardan capeun beureunan. Terus diu dina jukut garing di tempat anu ieu Bardan nuturkeun pangajakna Mang Obel. Sigana ari leureuk di dieu Mamang urang moal bisa manggihan mencek ieu. Wayahna Mang urang kudu terus deui ngaksu ka jero leuweung. Kumaha kira-kirana masih keneh sanggup lamun terus leumpang Mang. Bardan asa kurang percaya meureunan kana kamampuhan Mang Obel.
Nya urang cobaan be atuh Jang. Heuda eta mang mah panasaran teh. Ku ngadenge beja ti batur. Cenah lamun Jang Bardan moro geus moal nyalahan deui dina nangtukeun sasaran. Lain Jang Bardan. Ari eta bedil ti mana asalna eta teh Jang? Nyeda teu sagawayah jeung sambarangan atuh jalma anu bisa ngabogaan bedil dina alam kiwari. Bardan neuteub seukeut ka hareup bari terus telila ngawalon. Ieu bedil teh sasatna batur satia dina mangsana kuring jadi panigaran mang. Geus lila malah aya dina leungeun kuringna. Ari lalakonna mah nyaeta ieu bedil teh mangrupa buruhan ti Juragan Juanta nu kagarongan tea geuningan mang. Nu kabeneran be harita tilu garongna beunang diringkus ku kuring. Lantaran ngarasa kahutangan budi meureun nya mere ieu bedil mang. Bardan nerangkeun ka sang tukang pangna dirina boga bedil. Oh, nya Juragan Juanta anu beunghar teh nya. Nya ari tidinya mah pantes be. Heuda manehna mah kawabuhanana oge loba tuan-tuan bangsawalanna geuningan. Nu mata kitu mang. Nyari keur kuring mah ngarasa atoh be. Sabab ku ayana ieu bedil bet beuki asa kabantuan dina mangsana ngalaksanakeun pangaresep mang. Pangaresep jadi panigaran. Geus teu kaitung malah. Mangsa anu ketembus ku pelor ieu bedil mang. Bardan dina waktu harita nangunjarkeun dua sukuna cangkeuleun meureunan. Mang Obel nurutan deui. Nangunjarkeun sukuna bari teu lila terus cumarita deui. Nya ari keur mang mah sok ngarasa reueus jeung bagja. Sabab Jang Bardan teh jelas jalma anu kawilang kapake. Nya da moal loba jalma anu beta tulung atuh lamun teu nyahoeun yen Jang Bardan teh hiji jago. Lain bae jago kana ilmu bela diri, tapi leuwihna ti eta jago moro deui. Heungan ulah moro istri we Jangnya. Sabab lamun jago moro wanita karunya Kanyi Suwangsi anu keur kakandungan. Mang kading bulan alaeun meureunannya Jangnya. Nya bener mang. Keur meujeuhna bulan alaeun geus sakapeung mah sok karunya ningali nu jadi pamajikan teh mang. Tapi dipikir deui nya da kitu ari kangaranan awewe mah. Pancen awewe kudu daek kakandungan atawa reuneuh mang. Ngan eta be watir ku bubureuyeunganana jeung meuni asa can tenang ari acan lahir mah mang. Ih, ari Ujang puguhnya kitu. Mang oge waktu keur ngalahirkeun anu cikal. Aduh, meni nyeri teh Jang. Heunya da mang oge sarua deui kakara harita ngalahirkeun teh. Bardan seri leutik bari ngareret ka Mang Obel terus nyarita deui. Saha nu ngalahirkeun teh mang? Pamajikan Mang Obel atawa Mang Obel anu ngajuru? Nya pamajikan Mang. Pamajikan Mang nu ngajuru mah Den. Heungan Mang puguh bisa ngarasakeun ari anak cikal anu ngamimitian mah. Aduh. Bet nyaan asa paciweuh pisan Jang. Teu geunah cicing. Kawas hayam anu keur nogan komo ngadenge humarurungna dina waktu keur ngajuru. Aduh. Meni asa coplok bujur teh Jang. Ngan anu jadi pikiran teh mang. Ieu akhir-akhir ieu kaayaan teh bet jadi harengheng deui nya. Mimiti loba deui jalma-jalma jahat anu ngaranjah harta banda. Malah teu mustahil mang lamun usum deui rampog teh. Mang Obel narik napas panjang. Naon rupa anu dicaritakeun ku Bardan memang teu nyalahan. Sabab waktu harita loba kajadian lembur-lembur anu karampogan. Malah di jalan anu sepi sok rajeun aya anu megat mangrupa rampog-rampog anu mimiti narembongkeun diri deui. Puguhnya tak kitu Jang Bardan. Heungan untung we di lembur urang mah.
aya Jang Bardan sasatna meureunnan jago anu memang masih keneh diperhitungkeun jeung dipikasieun ku maranehanana nu matak di lembur urang mah nepikeun ka ayeuna tetep epan aman Tapi teu bisa kitu man jeung teu bisa ngan gumantung ka kuring wungkul. Nu jelas satiap pangeussi pelemburan sakuduna mah bisa ngajaga diri masing-masing. Leung basa lamun kuring keur sehat jeung aya di lembur, kumaha lamun kuring keur lunta, apanan Mang Obel oge nyaho sorangan. Loba nu ngahaja ngondang ka kuring, nya da di henteu-henteu oge atuh kuring teh emang rupa jago bayaran Mang. Nu penting mah kuring asal menang buruhan anu kaharti keur diri kuring kitu Mang. Cek Bardan nerangkeun kaayaan dirina nu memang pikeun Mang Obel oge geus nyaho. Yen Bardan teh mangrupa jago bayaran, loba anu merlukeun tanagana. Ngan jelas, Bardan selaku jago bayaran anu sadia nyanggupan pancen asal di pihak anu bener. Nu matak heuda lamun salse Mang oge ieu teh hayang diajar silat ya. Hayang diajar silat teh. Heuh nyaeta dina waktu taeta, waktu kapepet perluna teh. Bet kalakah nunutan kieu yeuh nya Jang. Bet kalah katunuh kieu yeuh teh. Angin leutik anu nebak kana awak ngiciskeun kesang bet ngajadikeun Mang Obel jadi nunutan. Ulah nunutan atuh Mang. Acan oge dermorona geus rek sare Mang Obel mah. Kumaha ieu teh bet teu paruguh teuing. Ayo Mang, urang ngeureuyeuh deui Mang. Bejeuna ieu teh ye urang leureuh. Bet moal der atuh moro teh Mang, ari terus ngagoler sare mah. Hayu Mang ah. Hayu Mang. Bardan cengkat tina diukna. Terus harita init ninggalkeun eta patempatan dituturkeun ku Mang Obel. Duanana terus lempang ngaksruk asup ka jero pileuweungan. Puguh ari keur Bardan mah memang geus biasa, sedengkeun Mang Obel mah teu wudu. Loba kasieun da puguh tara biasa. Eta oge kajurung ku rasa panasaran be. Make hayang milu maturan Bardan anu rek moro. Anu memang biasa nama sok sorangan tara aya anu ngabaturan. Jeuli jeung irung Bardan anu geus kalatih. Jadi bisa nganyahoankeun upama dina jarak anu teu pati jauh aya mencek anu jadi borowan. Tenang Mang. Ulah ribut Mang. Urang daguan. Urang intip di dieu Mang ye. Sabab nurutkeun wirasat kuring Mang. Kita bakal ngaliwat geraya mencet. Lamun bener ieu hitungan, hiji kauntungan pikeun urang mah. Mang Obel rungah ringe. Puguh manehna teu ningali jeung ngadenge naon-naon. Dadang Mang mah henteu ngajieung naon-naon Jang Bardan. Mana mencekna? Tenang Mang. Tenang. Engke tingalikeun. Sabar atuh Mang. Da mencek mah lamun ribut tangtung moal nembongan. Nu matak urang nyumput Mang di dieu. Dina lebah ieu Mang ieu. Rungkun lebah dieu Mang. Duanana terus nyumput di tempat anu rimbun udang daunan. Panon Bardan neuteut seukeut ka hareup. Dirina anu memang geus kalatih salaku panigaran boga kayakinan yen wirasatna moal nyalahan. Kaseuketan pangdenge jeung parasaan Bardan memang teu salah. Sabab katingali harita aya mencek anu kaluar tina ririmbunan, malah katingali luak liuk siga anu keur nitenan kana kaayaan di sabudeureun eta patempatan. Bardan teu loba deui carita, bedilna langsung ditujukeun ka lebah di mana ayana mencek teh. Tapi tacan oge Bardan ngabekaskeun bedilna ngadadak aya anu ngagorobas tina tukangan eta mencek sarta kaluar di tempat anu bala. Gorobas. Cileng, cerlak, cileng. Bareng jeung kaluarna sato di tempat anu bala, mencek oge ngacorelat
lepas da kerana ninggalkeun eta patempatan. Paingan mencek lumpat sieuna sabab nu kaluar tina tempat anu bala teh tetela geningan anak maung. Bardan puguh be haneueul hatena sabab mencek anu jadi sasaranana teh tetela kabur lantaran kagareuwahkeun ku anak maung anu datang. Harap jana teh rupa-rupa bae ieu mah ye gangguan teh. Iya anak si belang anu ngaganggu jeung mugageun kana mangsa aing teh. Eueuh mencek aya sia si anak maung. Bungan maneh anu geus ganggu ka mangsa dewek wayahna ditembak sia ku aing maneh anak macan. Kitu gerentesna hate Bardan anu hanjelung. Lantaran pangaruh hate anu haneueul jeung ambek, Bardan jadi ngarahkeun sasaranana ka anak maung teh anu dianggapna geus ngagagalkeun naon anu jadi maksud hatena. Bardan geus teu make deui loba tinimbangan reujeng pikiran anu lain. Bedilna anu geus lempeng ditujukeun kana anak maung teh harita langsung dibekaskeun. Pelor tina bedil Bardan keuna kana sasaran. Anak maung teh kurang gerung gulang guling dina luhur taneuh teu lila terus jengker pae. Mang Obel jadi gempeur sabab teu lila kadenge sora gaurna maung anu meuweuh eundeur jeung matak soak kadengena. Jelas indungna meureunan anu keur neangan anak maung teh. Waduh, cilaka Mang Obel. Indung maung sigana mah tah anu ngagaur teh. Hayu Mang, lumpat Mang. Cilaka ieu lamun indungna mah jelas lain lawan-lawanan urang Mang. Mangkaning sok datang jeung jaluna deui. Hayu buru-buru urang lupa tinggalkeun ieu patempatan Mang. Bahaya lamun urang tetep aya di dieu mah. Aya tuh Jang. Aya bae ieu mah yo. Hayang ngoro mencek jadi kalaka picilakaan ieu mah ye. Sieun diudag bae ieu mah ye. Hayu Jang ah. Gaur. Kadenge deui sora maung indungna. Bardan jeung Mang Obel geus henteu miceun deui waktu. Harita terus lalumpatan ku kurusukan di tempat anu bala. Gagancangan ninggalkeun eta patempatan. Lamun seug Bardan aya keneh sarta ngabandungan kana kajadian anu saterusna, tang kageteun malah jadi watir ningalina sabab maung gede anu geus tangtu indungna harita datang kaluar ke tempat anu bala mencerong kalebah anakna anu geus ngalungsar jadi bangke. Eta maung anu cereleng belang tur gede teh ngaletakan anak maung anu tadi ditembak ku Bardan teh. Luar gaur bari sukuna anu hareup noelan anakna anu geus jadi bangke. Jelas dina sora gaurna oge teu beda ti jalma ngagaur ceurik lantaran sedih. Cukup lila suku indung maung teh noelan bangke anakna anu teu eureun bari diletakan guluna bangun anu kurang yakin lamun anakna geus jadi bangke. Sanggeusna rada lila, lebah puluk anak maung teh terus digegel ku indungna bari ngagaur deui. Leuwih tarik sarta init ninggalkeun eta patempatan.
nuturkeun harita Bardan jeung Mang Obel. Da puguh lantaran lumpat di barung ku kasieun bisi diudag ku indung maung, akhirna harita geus kaluar ti jero leuweung anu saterusna mah poho dikacape tinggal di gelempang muru balik ka pilemburan. Datang ka lembur, Bardan terus nepungan pamajikanana bareng jeung Mang Obel. Nyi Suwangsih neuteup antep kanu jadi salakina bari mairan cai keur nginum. Geningan, nah lengoh moro teh Kang. Poro tadi nama di Arab-Arab hasil ku abdi teh. Eta Mang Obel. Meni ngesang kitu geningan, capek meureunannya mangnya. Ceuk Suwangsih nanya kanu jadi salakina jeung Mang Obel. Bardan narik napas panjang bari terus nembalan. Puguh poe ieu mah bener-bener sial Nyai akang teh. Heueuh sabab mencek anu geus meh jadi sasaran bet kagareuwahkeun ku anak maung. Bener-bener sial poe ieu mah yeuh. Nyai, nyamang. Mang Obel milu nyarita. Nu mata, Nyai, Mang mah, ieu teh meh-mehan soak, jeung kasima deui ieu. Ngadenge sora gaurna maung, nya indungna meureunang, anu datang teh untung we, henteu nyusul, Mang kaburu lumpat ieu. Nyi Suwangsih neuteup kanu jadi salakina anu harita keur nginum tina lumurna. Nah, aya indungna segala rupa geningan Kang Bardan. Kumaha kitu kajadianana eta teh? Puguh akang geus kalepasan lantaran keheul jeung ambek ka anak maung anu ngaganggu kana mangsa akang. Nyatana mencek teh akhirna anak maung teh ditembak ku bedil akang. Beunang pisan deui nepikeun ka paehna. Teu lila indungna datang. Aya rasa kaduhung jigana teh dina hate Bardan sabab geus nembak anak maung anu kabeneran. Henteu ngahaja rek nyingsieunan mencek anu jadi sasaran Bardan. Ngan kabeneran be kaluar tinu bala. Mencek teh sieuneun anu saterusna kabur lumpat. Nah atuh ari Kang Bardan, bet salah sasaran. Karunya atuh ku anak maung anu teu tuah teu dosa. Bet di arah jiwa na Kang. Paingan atuh akang lengo. Mangkaning maung mah cenah sok ngarah-ngarah. Komo indung nama sok aya-aya bae Kang Bardan mah. Suwangsih bangun anu teu panuju ku tindakan salakina anu geus mateni anak maung teh. Puguh akang oge geus nama kaduhung ngarasa asa boga dosa Wangsih. Ngan da memang geus kajadian atuh. Teu bisa dibalikan deui geus kitu be eta mah. Akang sorangan kaburu ku nafsu deui. Sasatna gagal mencek anu jadi sasaran. Mang Obel milu nembrong deui ku omonganana. Ari Mang mah anu jadi soak jeung gempeur teh eta be lamun nepikeun ka indungna heug teh ngudag. Heuh indung maung heug teh ngudag Mang jeung Jang Bardan rek kumaha he. Haduh. Heug ari deroweg teh bujur leuheung lamun ditakuk punuk mah. Aduh, jadi reuwas kareureuhnakeun Mang mayeuh Nyai. Nyi Suwangsih seri leutik bari terus nyarita deui. Nya atuh Mang deui. Bet hayang mimilu moro sagala rupa. Da biasana oge di lembur atuh. Karunya be ari abdi mah. Kang Bardan, leungiteun meureunan eta indung maung teh lantaran anakna dipateni ku Kang Bardan. Geus lah, ulah nyaritakeun deui soal eta Nyai. Da geus kajadian, hese dibalikan deui barina oge. Puguh ari keur ambek mah, kabeh oge nya kitu, teu bisa make tinimbangan deui. Kumaha ayeuna kayaan si Utun Nyai? Masih keneh sok motah.
Bardan nyalenggorkeun obrolan kana hal anu sejena. Duka teuing kunaon hatena jadi ngarasa kaduhung anu kacida kutinakan anu geus mateni anak maung tea. Pikeun nenangkeun pikiran, mengkolkeun obrolan kana kaayaan kandungan anu jadi pamajikanana. Nyi Suwangsih ngusapan beuteungna anu mendeyang da puguh geus bulan alaeun terus ngawalon. Puguh motah nama terus-terusan Kang. Ngan duka iraha atuh brolna. Bet meni asa kesel abdi mah ngadaguanana teh. Dalamun geus lahir mah harampang meureunnan keur abdina oge. Ieu mah meni asa bareurat. Mang Obel gancang upahan ka Nyi Suwangsih. Nyawayahna be Nyai. Puguh di dieu tak. Pangorbanan indung teh. Keun bedang ke oge geus waktuna matang tu kaluar. Atuh eta cenah bareurat jeung karago. Heueuh, nya di kumaha deui atuh. Da memang kitu kuduna ari indung mah. Heuneum mata ceuk mang mah. Ulah loba pikiran jeung ngarasula. Nu penting anggur sih nenedak kanu maha kawasa. Sangkan lahirna lungsur langsar. Daya halangan itu jeung ieu nya kitu Lin yang Bardan. Bener Nyai. Sing sabar dalah akang oge sarua ngarasa kaluman nama kaluman. Wayahna be ada di kumaha deui atuh. Memang geus kitu kuduna ari indung mah dina waktuna oge tangtu lahir Nyai. Loba deui obrolan anu sejena. Nyedek ka sore Mang Obel mah terus balik amitan da puguh ari cicing namah masih keneh salemur. Mang sapapaes peuting geus kadenge jajab pangeusina alam geusan ngambah ka alam impian. Bardan katingali siga anu teu bisa sare. Kajadian tadi berang betente waleh ngalangkang nembongan. Cukup lila dirina jadi panigaran malah ahli dina widangna. Sajaba ti jadi jago bayaran teh. Tapi kajadian mateni anak maung memang kakara karanapan tadi berang. Kabayang deui waktu keur gulang-guling anak maung teh mangsa badana ketembus ku pelor bedil Bardan. Bardan ngareret ka pamajikanana anu geus ngagoler tur sare tibra. Hate Bardan nyarita sorangan. Caritaan pamajikan aing memang bener. Aing geus maehan anak maung kumaha indungna. Meureunnan sanajan sato tetep be. Sarua ngarasa sedih jeung leungiteun. Aduh, nyaan aing bener-bener salah jeung dosa. Aya bae ieu mah budak teh. Barina oge. Moal bisa sari inget bae ka dinya mah. Bardan nyingkahkeun pikiran kana kajadian tadi beurang. Waktu anu karandapan ku dirina dipileuweungan. Akhirna manehna disareup sare menitibra. Sajorining dina alam impian, Bardan ngalaman ngimpi anu kabilang aneh. Dina jero impian, bet ditepungkeun jeung maung gede, malah itungan teh datang nyampeurkeun ka Bardan, sarta bisa nyarita cara manusa.
Andika bener-bener kejem jeung telenges sarta aniaya anak kula ajal binasaku Andika. Ingetkeun Bardan, setiap tindakan tangtu bakal aya balitunganana. Bungan Andika geus binasa ka anak kula. Mangka ulah aneh, ulah kaget Bardan, upama engke dina waktu pamajikan Andika ngalahirkeun orok anu dilahirkeun ku pamajikan anjeun. Nyatana anak Andika kulitna bakal belang seperti anak macan. Anak Andika bakal belang Bardan, sarta bakal boga lambaran lelakon anu panjang. Anak anjeun kudu jadi gantina anak kula anu geus ngalayang jiwana. Ingetkeun Bardan. Kau dina hitungan teh eta indung anak mau gagauran dihareupeun beungeutna Bardan nompo pisan. Gurubug Bardan harita ngagurubug hudang katingali kesang tiis renung dina tarangna. Bardan narik napas panjang bari nyusutan kesangna, terus ngareret ka Nyi Suwangsih pamajikanana, ngemplong hatena sabab nu jadi pamajikan teu kunanaon. Musap beungeut 3 kali Bardan bari terus nyarita jero hatena. Aduh, nah eta impian teh bet kitu nya. Aing didatangan ku maung gede nyata anu jelas indungna ti anak maung anu dipaehan ku aing teh. Tur dina impian make jeung bisa nyarita sarta nyapa ka aing sagala rupa. Diwan kitu atawa naon anu dilisankeun dina impian teh bakal jadi kanyataan. Nyaan kakara aing make ngalaman ngimpi anu aneh kieu mah ye. Bardan jadi gulang-guling teu bisa deui sare. Mikiran impian anu mawa geteran ka keung jeung karisi pikeun dirina. Sok sieun naon anu dilisankeun ku indung maung teh jadi kanyataan. Tapi Bardan gigi deug sorangan, miceun rasa kasalempangan anu dumasar tina sawangan lantaran impian. Moal nanaon? Anak aing anu dilahirkeun bakal biasa seperti orok-orok ilaharna. Eta mah kabawa ngimpi be sigana mah. Lantaran secara teu sadar aing oge ngarasa salah geus ngabinasa anak maung teh. Dedeh teh bageur utun inci ieu bapa kasep mun lalaki geulis mun awewe geura medal bageur. Bardan ngusapan beuteung nu jadi pamajikanana, terus nyium tarang pamajikanana, goledag ngagoler deui, reupereum deui, jelas ayeuna mah dina sarena teh geus henteu panggih deui jeung impian naon-naon. Waktu sora papaes peuting mimiti kadenge ngeusian geterna alam. Di langit mega hideung ngadingding, bangun anu rek turun hujan ngagebret engke peuting. Katambah deui harita teh malam Jumaah puguh pikeun anu borangan mah tangtu mata keung upamana seug lumaku kaluar ti jero imah. Di imahna Bardan, harita kadatangan tamu, malah Mang Obel oge aya puguh keur ngahaja nganjang bari ngawangkong. Katingali Bardan
bangun anu bingung waktu ngebandungan obrolan tamuna. Jadi jelas nama kitu Kang Bardan. Oma cek juragan Suma ulah henteu ditulungan. Mengpeung kajadianana masih keneh haneut. Nyaeta tadi sore dipegat di lebah tanjakan Bojong. Ari nu begat mah ngan tiluan, ngan jelas garalak jeung jago wungkul sigana teh. Abdi sanajan duaan teu bisa naon-naon, da sieun jiwa ngalayang. Kitu ta Kang Bardan? Cek eta jalma titahan juragan Suma caritaanana pinuh ku pangharapan sangkan Bardan bisa nulungan kana naon rupa pamaksudanana. RMG Radio Network gawe bareng jeung DSK 103,2 FM, DSP 1188 AM Stereo, DSS 106,8 FM, Gita 85,8 FM, rengse midangkeun serial dongeng Sunda Si Belang. Anak king jimat awakin nu jadi tilam ka eling Bapa henteu boleh ngapi ngajarin beranjang peuting Si Belang. Naskah Yasana Yat R. Garapan Mang Inoy. Teknik jeung montase Laga Jaya. Hiasan musik jeung tata sora Rendika MG. Produser Dewi Miranti. Produksi RMG Record. wayahna hidup sing sabar tumarima kana kadang takdir teu beunang dipungkir kadar teu beunang disinglang. Para kanca sadaya wilujeng kantun.